الحشر ظل المرسلين لواء تلق من الغيب المجرد حكمة. Wargi sadayana sepuh kasepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipihormat rupina parantos siap mangga dede diapit ku mi sareng ku bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Gelis anaki mi sinarang apa hidup dina dinten ieu pisan sejak jajab hidup enjing bade ngajatuh krami ayeuna ku mi sareng ku apa hidup bade diecageun tina aisan tina tanggawalar aranjeuna. Sumangga mi kali apa diawitan ku aosan bismillah lumengkah ku sampean anu palih katuhu majeng ka panggung pelaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi robbi, abda'u bismillahi qalbi, salawatan ala rasuli wa ala ali wa sohbi. Mangga sendana tiasa dibika wae. Mangga majeng apa calik dipalih katuhu, Mimi dipalih kiwa, Neng calik di nalawan bodas mayun ka kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun Rahayu Sagung Dumadi anu kusim kuring dipihormat sepuh kasepuhan pini sepuh wargi-wargi sadayana kanca mitra sadayana. Alhamdulillah wa syukurillah dina dangat ayeuna urang tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok hempak merbayaksa dina raraga nyakseni acara ngarasareng siraman. Urang daroakeun ku sadayana pamugi ieu calon panganten dina dinten enjing akan pernikahanna lungsur langsar berkah salamet seueur rezekina ditebihkeun tina balaina berat beungha dina rezeki anu halal amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukron lillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli yafqahu ya alim. Dikawitan ku ngadastakeun puji sinarang puja ka zat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sinareng nikmat-nikmat sajabina anu tanwa teswangeunna. Dikawit salawat kautamian urang kucurkeun tur urang kecerkeun ka jungjunan urang anu pangnyong colangna saalamar capada teu aya sanes lintang ti habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, sahabatna, karabatna tug dumugi ka urang sadayana salaku umatna, pamugi urang sadayana salamina kaangken tur kacepretan sapaatna dugikeun ka jagad yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana sepuh kasepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipihormat amit hatur sim kuring nada widi tinu galih anu wening nada jembar tina manah anu setra wirehna bade ngaping jalana ieu acara siraman sateu acana paralun anu kasuhun hampura anu kateda bilih lepat dina prak-prakanana bok bilih henteu sapagodo sareng mamanahan ibu bapa sadayana nyuhunkeun ditawakuf anu saageng-ageungna. Tangtosna di dieu sim kuring cumario sabulang bentor tuna tina subasi tak kawantos sanes ahlina sim kuring mung saukur kajurungan pancen ku dekor terbaik Fitria Entertainment kanggo ngajejeran ieu acara adat ti awit adat ngecageun aisan ngaras dugikeun kasiraman. Kumargi kitu bilih di dieu aya ahli seni, bilih di dieu aya juru siram hapunteun anu kasuhun sanes bade ngalalangkunganan ieu mah mung saukur ngalaksanakeun pancen. Wargi sadayana sateu acan ieu acara dikawitan urang samikeun heula emutan urang atanapi persepsi urang ngeunaan siraman supados henteu lepat kaprah kapayuna. Neng gelis anaking siraman teh henteu nangtoskeun sah sareng henteuna hiji pernikahan. Sanaos neng henteu siraman oge dina dinten ayeuna pernikahan dina dinten enjing tetep sah tiasa lumangsung. Kumargi nu namina siraman mah mung saukur adat istiadat. Nanging sing sanaos mung saukur adat istiadat teu kirang manfaatna kanggo urang sadayana utamina kanggo calon panganten anu bade ngalih ti alam lalagasan ka alam kurenan atanapi alam rimbitan. Teras priyogi oge kauninga rehing dina agama Islam siraman teh henteu aya, henteu wajib malih mah da teu sunah-sunah acan.
Nanging insya Allah engke dina prak-prakanana moal kaluar tina tetekon agama sinareng dari gama. Atuh cenah di dieu aya lilin, aya kekembangan, aya sesengitan, paralun anu kasuhun, hampura anu kateda sanes bade musyrik. Ieu mah mung saukur simbol siloka hiji pangdua pamugi ieu calon panganten sing caang lahir batina, sing seungit, sing sae rupina sapertos kembang kitu sapertos nganama. Wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat dina ieu acara anu baris digelar dina siang ayeuna aya sababaraha hiji jujutan acara di antawisna nu kahiji nyaeta ngecageun aisan. Naon atuh nu disebatkeun ngecageun aisan teh sumangga urang guar sasarengan. Ngecageun aisan nyaeta ais panungtung tinu jadi indung kanu jadi budakna. Ais pamungkas tinu jadi bapak kanu jadi budakna. Neng ayeuna parantos jalugjug jangkung hidup parantos 27 tahun. Tos sakedahna hidup teh tiasa mulang tarima ka emi, tiasa mulang tarima ka bapa. Tapi da geuning hidup rumaos ti alit tugikeun ka dewasa, sok kadang seueur nyesahkeunana kami misan ka apa. Kari-kari ayeuna hidup parantos dewasa. Hidup geuning bet bade luluasanan, sejak pamitan ngantunkeun mimi sareng apa bade ngaraksanakeun hirup urip rumah tangga. Nya kitu deui mi sareng apa. Nah hanya misarang apa teh parantos jantan sepuh anu tiasa nyumponan segala rupi kahayang anu jadi budak. Nah hanya misarang apa teh parantos wareg ngatik ngadidik ngapi ngajaring siang kalaya nungi ka ieu murang kalih dugikeun ka tiasa ngajantenkeun ieu murang kalih teh murang kalih anu solehah sakumaha amanat anu nitipkeunana Allah Subhanahu wa taala. Nah hanya mimisarang bapa teh parantos luas ningali si Neng sinah macakal hirup sorangan. Nah hanya mimi sareng apa teh parantos wareg ngagalentoran bari jeung nyebutkeun nyaah teu acan mi sareng bapa wareg sasarengan tos waktosna tos ugana bongan gaduh murang kalih teh istri jodoh pati bagja sareng cilaka parantos aya anu ngaturna urang teu tiasa mumpang kana kahoyongna. Wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat rupina eta nu disebatkeun ngecageun aisan teh nyaeta leupasna tangawaler ibu ramana ieu calon panganten saatosna dina dinten enjing akad nikah dilisankeun cacap kawajiban emi cacap kawajiban bapak ngalih tangawalerna ka carogena. Teras anu kadua nyaeta acara ngaras teh asal kecap tina raas nyaeta lir ibarat cai dina walungan anu deetna dugi kana memuncangan. Upami dilarapkeun dina bahasa Sunda mah raas teh reueus. Keun aku paribasa burung palung bodo gelo hade goreng oge da anak sorangan. Anu cikalnya ah ku cikalna, anu bungsunya ah ku bungsuna, anu solehnya ah ku solehna jeung sajabana jeung sajabana. Tangke di mana Neng tos ngaraoskeun yen Neng teh seueur lepat ka emi, seueur lepat ka bapa, hayu geulis anaki. Urang tepangan mi sareng bapa urang wasuh dampa sampeanana pamugi sing janten sababiah lumungsurna pangampura Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan pangampurana mi sinareng apa. Teras engke aya sesi di mana Neng cumarios ka mi sareng ka apa anu unggalna hidup ngahatur nuhunkeun nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun doana ti mi sareng ti apa. Teras anu pamungkas nyaeta acara siraman teh syariatna hidup siram ku cai hakikatna siram ku pangdoa pamugi naon-naon anu dicita-citakeun ku calon panganten naon-naon anu dicita-citakeun ku ibu ramana sareng palawargi anu sami hadir di patempatan pamugi sing ginuluran sapanajatina kanan dikabul ku nu kawasa amin ya rabbal alamin. Wargi sadayana sepuh-sepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipihormat rupina eta jujutan acara anu baris digelar dina siang ayeuna atuh supados teu nyangkolong kana waktu sareng aya dina kabarokahan urang kawitan ieu acara ku aosan bismillah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Neng geulis mayun ka emi. Dede geulis anaki urang mulangkeun deui paninengan 27 tahun anu katukar. Hidup kantos dia ais ku emi digagandong ku bapa paralun anaknya ambu sanes bade mukakeun aib hidup kumaha hidup nyusahkeun anak kanu jadi indung kumaha hidup nyusahkeun anak kanu jadi bapa ti awit dikandung dugikeun ka ayeuna nanging hidup kedah sing emut dugikeun ka saageung kieu teh ieu teh alatan saha tangtosna aya nu janten cukang lantaran hidup tiasa gumelar ka ieu alam dunya salamet dugikeun ka ayeuna nyaeta aya jasa emi sinareng apa gelis anaki di dia aya sinjang anu janten saksina sate acan hidup pamitan ka emi pamitan ka apa ieu sinjang geura pasihkeun heula ka emi geura suhunkeun aisan anu pamungkas ti emi
Mi, dedenya Mi, kenapa pisan kami? Enjing dede pada nikah, hayang diai sulami, kesonoan heula, dijajabkeun ku aisan anu pamungkas. Imi, dijajabkeun ku doa-doa anu pangsaena. Gelis anaking dede bungsu mi oge nyaah ka hideep sono mi teh ka hideep teh lamun seug mi kawasa menta kanu kawasa tong waka meureun gelis ari mi sareng bapa atuh bade sareng saha nanging dalah dikumaha gelis saha atuh indungna anu teu suka saha indungna anu teu bagja ningali nu jadi anak rek nyorang rumah tangga hayu gelis anaki urang sasonoan sareng mi hidup bade di ayun ambing deui di ais ku aisan anu pamungkas ti mi mangga mi ditampi sinjangna mangga neng ayeuna tepangan bapa lajeng di dieu aya lilin teh minangka palita janten salami ieu apana anu nyaangan lengkah anu jadi budak agamana karegeregan hatena istu ning dicaangan ku jadi bapa. Bapak, dede sono ka bapak, nyaah pisan ka bapak, alim tebih sareng bapak, dede enjing bade nikah, bapak teluduh, hayang dicaangan, dijajabkeun, kuda ka bapak. Dede gelis anaking bungsu bapa hidup sing teteg hidup sing panceg anaki hayu lengkah hidup bars dicaangan ku doa bapa sareng mi mangga apa ditampi lilina mangga ayeuna apa mi sareng dede tiasa ngadeg apa lungsur ka tungtung samping anu palih ditu mi sami sareng dede lungsur di ayun mah di ayun ku samping ari ayun gelis ayun abing ari ayun dede ayun abing di ayun mah di ayun kanyaah indung di ayun mah di ayun kasih bapa. Bapak sareng mi satu acan ieu sinjang di udar diecageun dede tina aisan mi tina tanggawalar apa bade ditaros heula laras ieu teh mi sareng apa teh ridho ikhlas dina dinten enjing ieu ingkang puta baris ditikah ku hiji jajakan nu dipika cintana ridho ikhlas alhamdulillahirabbil alamin tawis mi sareng apa ridho sareng ikhlas etangan katilu lilina tiasa ditiup sasarengan bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 1 2 3
Alhamdulillahirabbil alamin. Apa punten diudar dilungsurkeun Dede tina Aisyah Mi. Mangga Dede ayeuna dipeluk Mi sareng apana dua nana ku hidup. Mi apa hatur nuhun karena segala rupi perjuangan pengorbanan Mi sareng apa ngagengkeun Dede ti alit dugikeun ka ayeuna yuswa 27 tahun. Hapunten Dede teh acan tiasa mulang tarima ka Mi ka apa teh acan tiasa mulangkeun jinyusu indung ku jalan kumaha. Mi Bapa sing sehat sing waluya sing panjang yuswa doakeun Dede. Ulah kendat-kendat yang ngadoakeun Dede sanaos Dede engke tebih ti Mi sareng ti apa. Doa Mi sareng Bapa anu utami nu diantos ku Dede. Hatur nuhun Mi, hatur nuhun Bapa. Pamugi Allah ngabalas kana sagala rupi kasayan Mi sareng apa. Mangga cekap gelis disun Mina, disun kening Mina, taarna disun ku hidup. Tahan dulu. Mangga ayeuna sun kening apa? Mangga taarna disun. Mangga cekap ayeuna Mi sareng apa tiasa calik. Dede calik mayun ka Mi sareng ka apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana sepuh kasepuhan pini sepuh anu kusim kuring dipihormat rupina acara ngecageun aisan parantos sering sakapihatur anu salajengna urang dilajengkeun ku mangrupi acara ngaras. Sakumaha anu parantos diguar yen ngaras teh nyaeta ngawasuh dampa sampean ibu sinar ngeramakna. Dede gelis anaking margi aya pidawuh moal dihampura hiji umat saupami teh dihampura kudu jadi indung rejeung nu jadi bapakna. Margi ridho Allah teh geuning aya dina ridho Mi sareng apa sareng aya pidawuh yang sawarga teh aya dina dampa sampean ibu hidup ti kawit detik ayeuna kapayun hidup ulah rek neangan dukun lepus paraji sakti geuning kabagjan teh tetebih anaking teu kedah leleweungan aya payunan hidup Mi sareng apa geuning sawarga teh tetebih anaking aya payunan hidup Mi sareng apa nu penting hidup sing tiasa hormati lawat Mi kanyaah Mi kadeudeung ka Mi sareng ka apa kade pepeujeuh ti ambu geulis anaking ulah rek wantun-wantun ngajaheutkeun manahna Mi sareng apa margi doa aranjeunna lir ibarat doana Rasul tembus dugikeun ka langit anu katujuh di mana engke hidup dina rumah tangga panggih jeung kapeurih panggih jeung kasusah geura penakan Mi sareng apa geura wasuh dampa sampeanana pundut pidoa ti aranjeunna pamugi hidup engke kengeng kabagjaan di dunyana rawuh jaga di akhirat. Gelis anaking munjung ulah ka gunung muja ulah ka sagara sabab gunung sok rajen bitu sagara sok rajen bedah munjung kudu kanu maha agung pek gelis anaking geura penta tah doana nu jadi indung sabab indung teh tungguna rahayu muja kudu kanu maha kawasa wujudna tuh anaking nu jadi bapa sabab bapa teh tangkana darajat lamun hidup hayang hirup mulia waluya koncina aya di Mi sareng di apa. Gelis anaking di dia aya sinjang 7 ieu teh sinjang kinasihan sinjang pinilihan kanyaah ka memet Mi sareng apa janten sagala rupina teu aya nu disumput salindungan istuning kanggo hidup. Ayeuna wangsulkeun deui ka hidup tos tiasa teu acan hidup ngauihkeun kanyaah tur ka asih perjuangan Mi sareng apa salami 27 tahun teu acan ya gelis. Mangga ayeuna mah urang tepangan heula Mi hidup calikna lurus mayon ka Mi. Dede tekengeng tungku tetep rarai Mi tetep socana de laras ieu teh Mi Dede laras de ieu Mi anu pang sering-seringna kanyerian hate ku hidup ieu Mi geulis anu pang sering-seringna kasentakan kabohongan ku hidup tapi Mi geulis anu pang heula da ngahampura deui da puguh nu jadi indung mah lautan hampura. Sakumaha gedena kasalahan anu jadi anak teu weleh-weleh indung mah ngahampura deui ieu Mi geulis anake anu parantos taruh nyawa pikeun tiasa ngalahirkeun hidup beral hidup pedal ka ieu alam dunya Mi jumerit maratan langit ngoceak maratan mega lamun segarita aya pilihan Gusti salametkeun murang kalih abdi wios teuing abdi nu nemahan pati nu penting nu jadi anak salamet ku asihna Gusti nu maha suci hidup salamet Mi oge salamet geulis ieu Mi lamun segidep apal waktu hidup keur alit hidup udur
Ken bae mi mah bobo bari calik oge, ken bae mi mah begadang sawewengi oge, ken bae mi mah apa dipanjangna peuting teu sakrejep-krejep acan oge cangkeul ngangais hidup nu penting nu jadi anak tiasa anteng. Eta teh sanes sabulan 2 bulan, satahun 2 tahun ti alit dugikeun ka hidup dewasa. Ieu mi geulis anak ieu. Sakapeung mi teh sok nyarekan hidup, paralun geulis, mi teh sanes ngewa, mi sanes rujit, mi teh nyaah ka hidup. Mi teh melang, sok sieun nu jadi anak cilaka, sok sieun nu jadi anak salah lengkah, sok sieun nu jadi anak tenepi kana cita-cita. Ieu mi geulis anak ieu. Sanaos hidup nyaman sareng ngarencangan hidup, sanaos hidup nyaman sareng picarogeun hidup tapi moal nyaman sareng mi. Ayeuna wangsulkeun deui ka Dede, tos tiasa teu acan Dede mulang tarima ka mi. Teu acan ya geulis. Mangga ayeuna mah urang wasuh dampal sampean mi. Pamugi sing lungsur pangampurana Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sateu acana Dede widi heula dipencetan heula dampal sampean mina. Duh mi abdi hapunten pamugi mising ridho maparieun widi ka abdi diwasuh dampal sampean pamugi lungsur pangampura ti Gusti Maha Kawasa. Mangga Dede dilebetkeun 2 dampal sampean mikna. Ku hidup diwasuh sing bersih, sing leres ngabersihkeunana, sing tiasa ngaluruhkeun ngabersihkeun rereged dosa-dosa hidup kami. Banyu uning kahuripan janebrang guguri lapan wadahna bukur kancana prak hidup geraniatan bersihkeun lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin. Maka cekap Dede ditanggeuhkeun dampal sampean mi dina lahunan hidup. Mangga ku hidup dampal sampean mina dielap digaringkeun. Saparantosna garing ku hidup tiasa dipasihan sesengitan. Sanes hartos hidup kedah nyengitan dampal sampean mi unggal dinten. Tapi sengitan ku akhlak sareng kalakuan hidup anu sae saatosna hidup tebih sareng mi kade geulis. Sing tiasa ngajaga harkat martabat, sing tiasa ngajaga diri hidup, sing tiasa nyengitan nami keluarga di mana wae hidup ayana. Mangga ayeuna hidup mundur. Mangga tiasa dikecup disun dampal sampean mina bari nyebatkeun ampun. Mi di jia didoakeun Dedena, ampun Mi, ampun. Mi naon atuh pikecapeunana salihan pikecap ampun. Anu langkung mati supados tiasa bersih ieu raraga dosa-dosa abdi kami Mi ti luhur sausa Prabu. Ti handap sahibas dampal mugi Mi uning ati kersa ngahapunten ka Dede Mi, hapunten Mi. Gusti ieu geuning sampean pun biang anu parantos sese capek ngarawat abdi geura iur ka nyaah kaasih kangopun biang sakumaha anjeunna mi ka nyaah diri abdi dina waktu salib. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani
sogiro. Mangga cekap dede gara gugah. Dede ayeuna sasauran kami. Dede ngahatur nuhunkeun, nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun doana timi. Mi nuhun pisan di Ali nepi ka Ageng di asuh di jujukeun naon oge Mi punten mun gaduh salah kalepatan anu disengaja anu teu disengaja anu karaos anu teu karaos. Maafkan dede, injing dede bade nikah, mi sing ridho, sing ikhlas, lepaskan dede, pamugi rumah tangga dede, aya dina kabarokahan, ingin kabagjaan, lahir sinar batin. Dialwakan dedek rumah tangga sing dinaya kebagjaan rumah tangga nanu sakinah warahmah dipanjangkan umurna sihat kembali jadi jalan soleh sakit tuh ridho ikhlas dedek ada rumah tangga. Mangga dede ayeuna dicepeng panangan mi dua nana. Nah, gubrageun mastaka hidup dina pangkonan mi hidup sungkem kami. Duh mi abdi hapunten samudaya kalepatan mi kalepatan rumas abdi tambeler kapikirang sumujud aduh Gusti kirang sumujud dilahir dugi ka batin mugi mi ngahapunten. Maka cekap dede ayeuna dipeluk mina sing pageuh ku hideup ditangkep sing pageuh. Duh adag ibu nu gelis pupunden ati kadia gelis susutan eta citangis emi teh ikhlas hidup ka emi ngaras doa tindung jadi papayung nu agung. Mangga dada disun mina sun pipi kanan mina tahan dulu, sun pipi kiri ditahan dulu, sun kening mina. Ayeuna mi anu ngesun taar dede disun ku mi taarna keningna tahan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dede ayeuna tepangan Bapak. Mangga tepangan Bapak. Sing lurus calikna ka Bapak. Dede teh kenging tungku tetep rarai Bapa tetep socana. Dek leres ieu teh apa Dede? Dek, ieu Bapa anu parantos duguh lupet nyawa pikeun tiasa melaan hideuk. Ieu Bapa anu parantos hese capek milarian apakah kanggo hideuk. Di hidup awit dikandung dugikeun ka ayeuna hidup dewasa. Ieu Bapa geulis anake anu ridho kapanasan, ridho kapoekan, ridho kahujanan. Kanggo milarian apakah kanggo hidup gelis anake ieu Bapa
lamun segidep apa waktu sidep gubrag ka ieu alam dunya geuwat ku bapa teh dirawu di pangku di bajuan di adana di komata sok sieun nu jadi anak katiris. Dede ieu bapa lamun segidep apa waktu sidep keur alit hidep udur keun bae bapa sok sering nyarengan mimi ngasuh hidep nyarengan anjeunna mikanya mika dedeh ka hidep. Ieu bapa geus anaki sakapeung bapa sok ngagadekeun harga diri pikeun bisa melaan hidep ngabungahkeun ka hidep. Ieu bapa geulis anaki ngelamun segidep apa waktu sidep keur alit hidep udur kadang bapa sok ngadoa semu sombong Gusti tepakeun bae ka nyerina ka abdi tepakeun bae Gusti panyakitna ka abdi pun anak mah awewe bisi teu kuateun tah geulis eta kanyaah nu jadi bapa. Ayeuna uihkeun deui ka hidep tos tiasa teu acan hidep ngauihkeun deui ka nyaah tur ka asih bapa hidep tiasa mulang tarima kana sagala rupi kasaya nu jadi bapa teu acan ya geulis. Mangga ayeuna urang wasuh deui dampa sampean apa sami sareng tadi ngawasuh dampa sampean mi satu acana dipencetan heula nyuhunkeun widi heula. Duh bapa puputeun kalbu hormateun siang jeung wengi mugi bapa luntur kalbu maparin widika abdi sejak wasuh sampean milari ridoning Gusti. Mangga dede dilebetkeun dua dampa sampean bapa kana bokor kancana uhidep dibersihkeun sing bersih sing tiasa meresihkeun segala rupi rarege dosa-dosa hidep ka bapa. Banyu uning kahuripan janembrang guguri lapan wadahna bokor kancana prak hidep geraniatan bersihkeun lahir jeung batin bersihkeun lahir jeung batin. Kakak cekap gelis. Nggak dede dilajengkeun ayeuna hidep gerang ngesun ngecup dampa sampean apa hidepna mundur enggak apa dicepeng mastakana ku apa dijia didoakeun dedena. Ampun Pak ampun Gusti horeng ieu sampean pun Bapa anu parantos saya capek lumengkah milarian apakah kanggo abdi Gusti geura iur ka nyaah kanggo pun Bapa sakumaha anjeunna mika nyaah diri abdi dina waktos ali. Allahumma agfirli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro. Mangga cekap gelis sidep gugah gerasa sauran ka apa ngahatur nuhunkeun nyuhunkeun dihapunten sareng nyuhunkeun pidawati apa oge nyuhunkeun diwalian dina dinten enjing. Bapak hapunten pisan sadaya kasalahan dede ti alit nepi ayeuna keur nuhun tos ngasuh dede ti alit nepi ayeuna dijijeukeun sadayana. Bapak ke enjing dede bade nikah nuhun pidoana nuhun diwalikan ku Bapa. Walian ku Bapa dede Bapa dihapunten Bapa hapunten Bapa didoakeun sing janten ka istri anu solehah sakinah anu wadah marohmah
Mangga Dede di Jepang panangan apana dua nana guberagen rasa kahidep kana panggonan apa? Duh Bapak abdi hapunten samudaya kalepatan Bapak kalepatan rumas abdi tambelar ka Bapak kirang babakti aduh Gusti kirang babakti ti lahir dugi kabatin mugi Bapak ngahapunten. Mangga cekap gelis dipeluk apana ditangkep sing pagah ku hidep. Bral anak king geramiang payunan tuh kahirupan kamalang Bapak ayeuna sanajan hidup sawawa tapi panada Bapak mah tiis celi herang mata bral gelis anak king budak Bapak pepejeh ti Bapak keun aku paribasahan acara kadata sawala anakna cilaka indung Bapak anu kababawa Bapak teh geus kolot anak king Bapak hayang tiis celi herang mata kade di mana wae hidup ayana sing tiasa ngajagi laku lampah jeung basa hidup sing sae kasasama janten jalmi anu manfaat pikeun balarea hidup sing tiasa tutulung kanu butuh tatalang kana susah sing tiasa nyengetan ame keluarga urang di mana hidup ayana brah gelis anaki kebanggaan Bapak pamugi hidup sing aya dina karahayuan bagja lahir sinareng batin mangga cekap disun Dede sun pipi apana pipi kanana disun tahan dulu pipi kiri disun tahan dulu. Nah, ayeuna kening apana disun? Nah, apa ayeuna ngesun kening Dede? Taarna disun ku apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi sadayana rupina acara ngaras parantos reng sekapihatur anu salajengna sateu acan kanu acara siraman rupina aya nu bade di kantun mana raka-rakana diantos. Mangga rakana majeng tiasa calik dina kursi palih ditu. Mana teteh aana tetehna diantos. Mangga teteh calik di palih ditu di luhur. Ya tetehna mung duanya. Dede tepangan teteh gelis anaking ieu wargi hidup teh mung sakieu-kieuna batur ulin batur heureuy bilih salami ieu hidup kantos nyisi kudi ngajaheutkeun nganyerikeun kana manah teteh gara munut pangapunten sareng doa ti anjeunna mangga hidup sasauran ka teteh sungkem ka teteh neleng nengkung neleng nengkung gerah jangkung gerah neang ilmu luhung gerah mikanya indung maka tetehna dipeluk ku Dede. Mangga ayeuna ngalih ka teteh hijina emak nu mana emak mana ua emak can ieu mah sadaya aya ieu mah di dieu mah ya bibi mama sok mangga ka palih dieu di palih dieu calikna mangga Dede sungkem ka teteh neleng nengkung neleng nengkung gerah jangkung gerah neang ilmu luhung gerah mikanya
diindung. Dipeluk tetehna ku Dede. Mangga ayeuna hidup tepangan, sepuh-sepuh hidup. Wawaki ti mi sareng ti apa hidup sinyaah hormat ka wargi-wargi ti mi sareng ti bapa hidup. Margi kasaha deui atuh hidup sumolondoh ari sanes ka wargi-wargi mi sareng apa mahnya. Saupamina engke jaga mi sareng apa mulih ka alam kalanggengan. Hidup kasaha deui misono nyaluuh nitipkeun diri ari sanes ka wargi-wargi ti mi sareng ti apa. Mangga hidup sungkem munut pangapunten sareng pidoana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mangga cekap ayeuna hidup tepangan sepuh anu hijina deui. Mangga wargi sadayana sarengsana ieu acara sungkem bade dilumangsungkeun acara siraman ka wargi-wargi anu seja nyiramkeun seja jiadah doa ka ieu calon panganten mangga diantos. Ieu tiasa tujuhnya tiasa tujuh atanapi salapan paling seueurna 11 anu nyiramkeun. Mangga tiasa dipeluk mana gelis? Maka Dede calik di pali dia apa dilebatkan cai di 7 sumber mata airna karena gentong sadayana mungkin hiji-hiji dilebatkan dicicikeun. Mangga cekap. Mangga wargi-wargi anu bade nyiramkeun tiasa dipalih dieu, dipalih dieu. Mi nah heula mi dipengker. Mi dipengker. Apa dipalih dieu? Dede pananganna sapertos nuju ngadoa upami aya cai nyak celakana panangan ku Dede dikana raikeun nya sarengsena nu nyiramkeun Dede salam. Salam kami, salam ka apa, salam ka teteh-teteh sadayananya anu nyiramkeun Dede salam. Mi nyiramkeunana, mi kana panangan heula sakali, kana mastaka, kana pundak, ka dieu simpen di dieu. Mi kapalih dieu, tati palih dieu Dede salam kami nya supados henteu ngahalangan kana kamera. Mohon. Mangga siap? Mangga tiasa dikawitan ku mi. Anu sanesna mah cekap sagayung diwalatrakeun nya. Mohon. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ieu acara siraman penganten papasangan, mugi Gusti Allah nu heman ngalungsurkeun kabarokahan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
sifat soleha salalawasna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ilahi pamugi nampi kana pamaksadan abdi, ieu panganten nu suci dijaga diriksa ku Gusti. Punten, mi sareng apana aya di sagedengan Dede di palih dia. Apa mana apa? Apa motong rambut Dede sakedi? Potongan rambutnya ka disimpan di napisin di palih dianya. Sakedi koe. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tiasa dikawitan? Allahumma ja'ali kulli syaratin nura yaumal qiyamah. Apana di pinggir? Nah, dipotong rambutnya sakedi koe nya. Canak sakedi. Allahumma ja'al likulli syaratin nura yaumal qiyamah. Mangga ayeuna bagian mi anu motong apa anu nyepengan pisina. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dedena, nah dedena mayun kami. Allahumma ja'al likulli syaratin nura yaumal qiyamah, sing ageng milik luhur darajat anaki parek rezeki di sing lartina balai. Amin ya rabbal alamin. Mi ayeuna dipalih dia, mi dipalih dia. Apa dipalih dia? Dadena adeg dipalih dia. Dede dipalih dia mayun, bapak dipalih dia, bapak dipalih dia. Bapak ieu dicepeng sareng mi kuduaannya. Dede mayun ka bapak sareng kami mayun, tah dede wudu sakumaha wudu badana tepan salat, mi sareng bapak ieu dikocorkeun teu kengeng putus-putus ngantengnya. Siap. Siap. Mugi lungsurkeun cahyana sae lahir sae batina sae rupi sae manahna sifat soleha salalawasna. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga ayeuna dedena diacukan ku misan ku apa? Terakhirnya dedenya diacukan ku misan ku apa? Saatosna dianggokeun, dede calik disun ku bapak sareng ku mi sun pipi kanan sun pipi kiri, dedena calik dipalih dia. Apa di sagedengeun di pinggir dede, apa di pinggir, mi oge sami di pinggir. Tangan katilu ku mi sareng ku bapak disun pipina
Tapi tekeng ngahalangan kamera di pinggirnya ngesuna. Siap. 1, Dedek kieu Dek. 1, 2, 3. Ya disun ku Bapak san ku Mi. Mangga cekap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wargi sadayana rupina rangkaian acara adat ngaras sareng siraman parantos sering sekapihatur. Urang doakeun ku sadayana tekendat-kendat ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci pamugi ieu calon panganten dina dinten enjing acara akad pernikahan lungsur langsar berkah salamet disehatkeun, disalametkeun, diseueurkeun rezekina sing jantan keluarga anu sakinah mawadah warohmah badatun thayyibatun warobun gopur sing jantan keluarga anu seueur masihan manfaat ka balareanya tutulung kanu butuh tatalang kana susah sing janten jalmi anu terbaik di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga kanggo salajengna ieu panginten aya acara saweran sawer sinjang tawis ieu calon panganten diecageun tina aisan mi sareng apana sawerna sinjangna bade disodakohkeun. Mangga ieu tim pemburu saweran bade dipalih mana? Palih di nya wae. Wati dia ka ditu mangga. Mana sinjangna? Siap. Ieu nu kengeng sinjang ieu kumaha ieu bade babaran deui. Mangga siapnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, tidak sekarang. Siap lagi, siap lagi. 3, 2, 1. Alah teu acan keneh wae. Dede ngabobodo wae ari Dede atuh kumaha ieu panganten teh ngeprank wae nya. Siap lagi. Sigana kudu ku bahasa reuwas nya sigana dialungkeun meureun. 1, 2, 3. Siap. Siap mayun kapali ditu sadaya. Mayun kapali ditu. Tim pemburu saweran siap. Tim pemburu saweran mana suaranya? Aya siap. 1, 2, 3. Wur awur ngawuran calon panganten. Awur awur ngawuran calon panganten. Wur awur penganten serejeki. Awur awur disinglar tina balai. Dede hoyong di bopong teu ku bapak terakhir. Bapak kiat teu ngabopong Dede terakhir Pak ye. Nah, siap sok kuduaan siap. Urang ayun pun tangkeun nya Dedena wah Dedena ceria nya denya siap. Sok siap sareng bapak kuduaan mangga. Ayun ambing lillah bari nyaring. Ayun punten lillah bari hudang. Si Dede mah kudu diayun, si Ujang mah ayun-ayunan. Rep sare mah masing pereman. Alhamdulillahirrabbilalamin wargi sadayana acara beres kalayan aya dina kalancaran. Alhamdulillahirrabbilalamin wargi sadayana acara ngarasareng siraman parantos sering sekapihatur simkuring Ambu Marahmai anu mancan tugas gawe bareng dekor terbaik Fitria Entertainment dada dihapunten tina sagala rupi kalepatanana kahilapanana billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.